Nuja medut di lawang panto. Dina awal tahun 80-an, alat-alat komunikasi acan sacanggih ayeuna, acan samaju cara ayeuna. Telepon oge masih langka, anu boga can pati seueur. Teu sakabeh imah ngayaan, paling oge kantor-kantor, lembaga-lembaga, pausahaan atawa jalma anu kasebut beunghar. Bisa jadi kulantaran masih karasa berat dina mayarna atawa masih dianggap lain kaabus kabutuhan anu pokok. Lamun sakalieun aya kaperluan, contoh rek ngabejaan dulur anu gering atawa aya kapapatenan atawa rek ngondang hahajatan, lamun imahna deket nya cukup ku ingkig bae. Tapi lamun imah dulurna anggang jauh kakara naik kendaraan. Lamun dina hiji saat urang hayang nganjang atawa sono hayang silaturahmi kanu jadi dulur baraya atawa kababaturan, harita mah karijung we indi tara ieu kudu bebeja atawa nelepon heula kanu rek dianjangan teh. Tapi anu sok jadi seunggah lamun dulur anu dituju suwung di imahna. Atawa aya anu poho teu kabawa barang atawa naon wae anu tinggalin. Nya wayahna we kudu balik deui. Jadi we kudu pulang anting bolak-balik matak meakeun waktu jeung tanaga kaabus oge ongkos. Nya rada leuheung teh sanggeus aya telepon umum atawa wartel kari ngasupkeun duit koin bisa langsung nalepon. Tapi ayana teu di saban tempat. Biasana ayana di daerah-daerah kota. Ari keur urang lembur mah samodel kuring nya tetep we kudu kakalayengan heula mun rek nalepon teh. Beda pisan jeung zaman kiwari, alat-alat komunikasi geus kacida canggihna, geus kacida majuna, jeung loba pisan rupana tiap tahun gonta-ganti model. Ayeuna masa model HP teh lain barang mewah deui. Hampir sakabeh jalma miboga. Budak kolot, lalaki awewe, timimiti pajabat nepi ka rahayat, timimiti konglomerat nepi ka malarat barogaeun HP. Ieu pangalaman kuring zaman can pati usum HP. Dina hiji poe kuring rek indit digawe harita waktu geus rada elat. Kabeneran indungna budak alias pun bojo cenah rek ka acara pangaosan di daerah Pameungpeuk. Pedah jalana sajalur jeung kuring rek milu kana motor. Abdi ngiring nya Kang, dugi Pameungpeuk lumayan itung-itung girit ongkos cenah. Bari sibuk nyiapkeun dahareun keur sasarap. Nya heug ceuk kuring. Dahareun geus ngadaray teu talangke langsung we dihenggoy ku kuring. Karasa nikmat pisan. Padahal menu mah teu pira. Ukur sanguliwat, beuleum peda, sambal goang, dicoel ku jengkol ngora. Pedo pisan. Sanggeus sasarap, kuring dangdan siap-siap rek indit ka kantor. Terus nyelah motor dihirupan nu geus ngajugrug di buruan. Gerung-gerung sibuhun. Landian motor kuring anu geus kolot umurna disada. Sorana tarik ngaberebet matak gandeng kana ceulik. Haseupna mulek nginuhan buruan. Hayu atuh mah, gancangan, dangdana, airek sareng mah, geus telat yeuh. Ceuk kuring. Mun ke ngonci heula panto, jawab manehna. Sorana saur
pabaur jeung sora si Buhun. Telila ngahanetan motor teh. Dius weh indit sabab sieun katelatan datang ka kantor. Si Buhun lumpatna rada ngayeted jeung rada gigi began. Sigana bana rada kempes ya. Maklum, motor kolot ditumpakan kuduaan. Saja jalan, kuring teu eureun-eureun, baceprot, cacarita ka indungna budak, bari sora teh ditarikeun. Maklum, gandeng ku sora motor jeung gandeng ku kendaraan sajana. Mah, enjing deui mah ngalibet deui nya. Ngan asina hoyong goreng sepat bapak mah. Kacida ponyona tadi neda teh. Mun teu inget reka kantor mah hayang mindo deui ceuk kuring bari seuseurian. Eta jengkol ngora mani keur meujeuhna amis. Sing rada seueur isuk mah nya meserna. Kuring terus we cacarita bari rada ditarikeun. Waktu ngaliwatan kumpulan ibu-ibu anu keur ngariung tukang sayur di sisi jalan, katingali maranehanana oge marilu seuseurian bari melong ka kuring jeung ka pamajikan. Kadengian kitu obrolan kuring jeung indungna barudak teh. Ah bodo amat. Teu wawuh ieu gerentes hate kuring. Bari terus we ngobrol kaditu kadieu. Ngobrol ke nu sajena diselang ku seuseurian. Nepi ka teu karasa geus tepi ka palebah pengkolan asem hartina geus cukup jauh. Aya kana 4 kilometerna lalampahan teh. Karasa si Buhun lumpatna beuki ngayeted. Alah, boa-boa bana kempes. Reg motor dieureunkeun lalaunan mengkol ka palebah tukang ban. Pok nyarita ka indungna budak. Sakedap mah turun heula bana kempes urang kompa heula. Ceuk kuring. Tapi anu diajak nyarita teu turun, teu nembalan deui. Kuring anu masih keneh diuk dina luhureun motor nyarita deui leuwih tarik ka manehna. Engah mah turun heula motor narek ditambahan angin. Anger wae repeh kunaon ari si mamah teh. Bet mung turun. Ceuk kuring. Panasaran kuring ngalieu ka tukang. Nah ari gebeg teh si horeng manehna teu aya di tukang. Paingan atuh jempe wae. Nah kamana nya? Alah, boa-boa indungna barudak teh tinggalin masih keneh di imah. Atawa rag-rag di jalan teu karasa. Ih, palias teuing kuring ngabirikidik. Si negana kalakuan kuring teh pada ningalikeun. Ku tukang ojek anu ngareg-reg di dinya. Kareret ku kuring maranehna seleuseurian jeung pada babaturanana. Teras aya anu nanya, "Aya naon Pak?" Katawi siga anu bingung. Cenahna deui. Kuring reuas terus ngajawab, "Ieu ban motor kempes bade ditambihan angina." Cekeng teh tambah era. Nah teh paingan atuh saja jalan loba anu seuseurian. Meureun ningali kuring ngomong sorangan jeung seuri sorangan. Boa-boa kuring disangka jalma anu kurang saeundan. Jadi kuring seuri sorangan mikiran kalakuan tadi teh. Tapi kulantaran ngarasa hariwang ka indungna barudak, pang-pangna sieun rag-rag di jalan, sanggeus nambahan angin, dius deui naik motor, balik deui rek neangan raratan indungna budak. Bari hate tagiwur, sapapanjang jalan, panon, luak liuk, bisi manehna rag-rag tina motor teu karasa ku kuring. Duh kabayang nambruna di sisi jalan. Tapi da teu manggihan.
teu aya kajadian naon-naon sigana mah. Sigana mah tinggalin di imah keneh. Lamun nya teh tada teuing ngambekna. Manehna teh lamun geus ngambek teh kacipta kuring seri koneng. Si buhun rada digancangkeun lumpatna, teu lila geus nepi deui ka imah. Nya weh barang anjog ka hareupeun imah kasampak manehna masih ngajega di lawang panto bari paraomana baeud jamedut. Ari mama masih di dieu suganta tadi tos naik kana motor, ceuk kuring rada keuheuh jeung hayang seuri oge. Har, akang mah mani tega ninggalkeun mama, cenah bari ngadilak. Hampura akang tengah aja, kuring sanduk-sanduk menta dihampura. Nya sabot abdi ngoncian heula panto, akang ngabiur manten digeroan teu kaudag, cenah bari tetep baeud sigana masih keneh keuheuh ka kuring. Hayu atuh geura naek, bisi telat teuing yeuh. Bari nage moal cios ka pameungpeukna oge. Nah, hayu ku akang dijajabkeun ayeuna. Pan ahanas akang balik deui rek ngajemput geus jauh oge. Hoream jadi teu purun, cenah ceuk manehna bari ngaleos geblus weh abus ka jero imah. Beuh, kutan kieu jadina, kuring bati colohok ningali pamolah manehna kitu. Baraya ieu teh pangalaman sateuacan alat komunikasi canggih sareng maju sapertos ayeuna. Sering urusan teu pira janten ribet ku sesahna alat komunikasi. Cobi upami tos aya HP rupina moal ribet sakieu nya, sakitu rupina mah.